Anjay. Nah motor saya tau ding. Nya motor aing atuh. Nah eta meuli motor aya duit nanti mana ding? Kabagi warisan sal. Alah, nah warisan. Nah bapak mana geus maot? Geus mah para radu kunyuk. Warisan we dibagikeun ayeuna. Oh, ding. Jig. Motor RX euy. Ya heueuh atuh. King nih bos. Tingali geura naik tingarenahan kumaha. Jig. Naon ieu? iPhone edan. Tina warisan ieu ding. Nya warisan atuh sagala ge. Benar. Ayo kabita ieu barek euy. Aya HP maneh naon sa? HP urang. Ieu ding tah. Yah. Aing nu kitu mah pake gancel pantau di ieu mah. Sage pada we menang warisan kunyuk. Pira tina warisan. Yakeun wae atuh warisan ge. Motor RX King, HP IP. Ek teu endah kumaha. Tina warisan ding tong dipake polontong. Lamun ladang usaha sia, arek bisa leuheung gitu polontong ge leuheung aya leuheungna. Aya warisan mah. Ih, siriknya, sirik, temampunya. Sirik naon kunyuk. Warisan aing teu kabita-bita acan ku warisan. Kali ek maju aing. Punten ka mana kunyuk? Punten ek maju. Iya naon ieu? Ieu lah saeutiknya. Aduh, aing. Wayana pisan urang bos. Aduh, anjing. Ieu kumaha ngahirupana ieu? Pencet ieu pencet. Sok pencet. Nah, Maju ieu maju lah saeutik. alah anjing, enggak pinu goblok tuh Sorry itu. Sok majukeun. Ah, anjing. Niat ek pamer kalah ka aing nu benang mental ieu mah. Goblok. Ngagablekeun mobil ti mana si kunyuk? Cuma naon teh? Tahu. Tahu naon ieu? Tahu bulat. Tahu bulat naon tah leutik kieu tahu bulat teh. Kan ieu mah nu di negari. Mentak teh. Lah, embung. Menta atuh saeutik mah kabina-bina tinggal teh sia kehe teh. Ma aing ieu mah hayangkeun. Oh, menta saeutik aing mah kabina-bina teuing sia teh. Pesenan ma aing ieu mah. Menta saeutik ngasaan goblok. Nah kabina-bina ting sa temle merjit. Naon mah rek? Eta aing kurang menta tahu ieu mah saeutik mah. Bawaeun balik ieu Ieu mah. menta saeutik. Tahu naon ieu? Ih, bawaeun balik. Ngasaan saeutik. Wih, sok wae didik. Ieu mah Mana mana? ieu? Di M1 Panumbangan sal. Apa? Pangembangan apa tahu? Aya gede. Nah, euy. Mana nih? Mana nih? Mana sih? Belang gua bukannya angek mah euy. Di mana? Dapat anjir aing boleh? Ada aja. Ya. Ya pabriknya deh. Nah, iya pabrikna. Oh. Pabrik aku jadi euy. Gede atuh. Bisa nyawa-nyawa ka dieu ti saha tuh? Nah, ini boga orang dalam juga. Orang dalam naon sia? Kenalan di jeroena. Ieu mah tapi ieu rasana anu kumaha wae ding. Aya aya nu lada. Oh, iya pabriknya. Oh, itu tempat penggorengan anak itu di tukang. Sebenarnya pas. Oh, itu tempat penggorengan anak di dia. Kaya jangan bumbuan. Oh, iya tahu anu di bumbuan Aya ieu. nu lada ieu. Penggorengan anak tuh. Panggorengan aja tuh aya sabaraha hiji tuh. Oh, iya teh ngaran pabriknya M1. 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 Panjang ada mana euy? Alamatna di Panumbangan. Pengembangan. Loba euy. Itu pengiriman ke mana wae nya? Kemana-mana, mudah pengiriman nanya. Kemana-mana ieu mah. Nah, pengen genan ding nih. Mana mau lihat jeung sehari. Aduh anjing, ieu pesanan mah aing. Kabeh aku saria cungur. Gantian teh hayang apa ya? Nyebutkeun ek meuli ka Itu siap teh bukan mental. Aing geus apal di dieu mah gampang we tinggal meuli ka dieu. Nu lada mah isikan mah. Kalau eta segala mah enak dah nu lada kitu nya. Gampang aja kabar jalan mah. Jelas. Nuhun ding. Nuhun infonya. ya aing mah. Si cungur orang jadahan katanya we hungkul kita nganter ka dieu teh beri pesanan mah aing beak. Ih, orang jadah hungkul. Nah mana tuh si Ucup tadi? Teuing. Siap. Nah saya tak. Aing sah. Awe we. Soalnya aing nelpon lah. Nah, Halo, hamil kudu Yan. di tukang. Hah? Nah, hamil kudu di tukang. Iya mah penting. Oh. Oh yang kumaha? Tos tuh main. Hah? Alah. Itu kumaha yang? Kalat. Aduh.
kumaha tuh yang? Aduh, ate can siap kudu tanggung jawab mana kumaha ieu. Hayang kiis segala tuh teh. Kumaha tuh neng? Nggak mau mendanas we tuh. Ai siap kunyuk nanaonan. Duh, nah kamane ding? Nasi mah di dinya tuh. Kamane cungur sia. Ih, sanes neng. Iya si Isal nyihan duh. Nya kakumpolan yeuh na kumaha. Sia Isal. Oh, ding. Pagawean tuh kana naon aing nya? Nyaho pan aing ge keur neangan loker na kumaha. Unggal poe ngan nganggur we jeung nganggur. Aing sapeundeul aing mah ikut kolot. Aing ge sarua kunyuk. Hayu minta lu tak kolot. Aing kumaha? Aing mah jadi tukang parkir kajeun lah. Aing ge tukang ngesol daek ayeuna mah. Ngarit daek. Teulah kana cang babat na Siap. ya. Pangeangan. Bah, aturan di dia. Aing nyupirat ieu. Delikat lantah. Aing kan ditinggal lihat anjing mobil aing halus. Mau ngutulin. Oh, mobil wisata. Minyak kene. Woi. Ya. Hah? Atuh urang bae ruan digawe. Ngenekan. Bae urang ngenekan ge duaan lah. Duaan kan. Heeh. Anu beneran daek maneh. Bener. Bener ge sal ayeuna makanan naon wae ge lah. Serius ditambung. Aing kan mau kenek. Heeh, bae lah. Kita kumaha mah pariwisata tah kumaha? Pariwisata, usah pariwisata. Aing keur ge kajemput, pariwisata era ka Jogja. Ke Jogja. Heeh. Oh. Sebenarnya kurang kenaikan sok. Heeh, tapi aing paling ge jadina mereka lu. Euy, bae atuh hitung-hitung sabari wisata bari. Bae lah dari daripada nganggur ayeuna. Ulah mah kita mana ke siga aing jadi supir, geus dieu mah ku aing ajar pun. Heeh. Tapi ayo tuh aing ini heula duit. 50 mah beli heula rokok ka warung. Aing ini teh kira Sakodong mege ini aing beli heula rokok ka warung. punya rokok. Heeh. Sobra. Kayakna we kan maneh ku aing sok gawe ngenekan mah. Hitung merek rokok atuh. Kenapa ku teh maneh moal? Ya, jadi kenek mana Tapi cewek. Baik, recek. Wah, ini ngaji kalam yang balik ke Jogja, wah ini mana di garaji. Digaji langsung. Batur mah kenek hiji, aing mah dua ta. Sok maneh langsung diterima gawe ku aing nya. Tungguan aing ka warung heula. Sok, Pak. Ulah lila, Pak. Heeh. Ini gawenya sekali ya. Ya. Ingat. Oh iya, Pak. Bade ka Jogja? Naon ieu mah ku supir pariwisata ieu mah. Supir kumaha? Hah? Supir kumaha? Supir kumaha ieu teh? Iya pariwisata. Mukiran. Nah sanes kudu gondrong tadi. Sanes. Sorry. Duit aing we leungit. Sia dapat wae. Sia. Kumaha tuh ya aing duit aing gocap. Mah aing ge sarua gocap. Mun ku aing pake dagang simol mah. Sia. Aing tadi ngomong naon, ulah sok percaya teuing geura. Sia lah.